Bisi dicopot ku batur deui sira. Awalnya sebuah batur. Tapi bisi teu beunang. Kitu jadi urang teh. Gitu. Hayana dah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, terang di Ohang Manajemen Channel. Iya Ohang teka mana-mana, teu ngador, tapi beneran itu. Ohang ningali barudak ngarumpul di hareupeun imah anu cenah rek latihan kena tinggal liwenya ieu mah halus jeung benerna nu penting non atau kumaha siga kumaha mau aja permasalahan penting ieu urang tingali tekadna ieuna keur neruskeun tawa ngamumule budaya bangsa urang rojong nya ya non latihan tain ku diajar kenang aya nu diajar pencak mau tingali suganya ieu sugana ke urang tingali nya lur tinggal itu ke naon ya latihan naon latihan silat oke latihan silat ya tinggalinya urang ieu mun aya satik-satik ya urang tingalikeun pokona namanya bukan naon itu karek diajar tapi ya lumayan lah pokoknya namanya tinggal siap-siap di jalan siap urang tinggalinya nya kamari panan kenang teh karek benerkeun dipake tah ya pokokna malah oke punten kangge ka ahli seni silatan bisi rada nasor kieu cenah ieu namanya diajar produkna udah diajar mah teh di dieu teh pada sok we cita di arah rajar mah matak tukang ngenang na oge ngenang masih kene ieu jadi teh ya bagian-bagian budak teh beunang urang nyalurkeun nya urang salurkeun pangabisa nya ya nu sok keun wae tuh bisa ngijin biasa we kapan hanteu dah heula kosong itu we ya lah tuh kira orang orang dia tidak terus
kia 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 Iya. Oke, duaan. nah itu aja aduh kan Aduh. asik kok aja So atau ti metode. Ah. Kalau mata kau. Kau balik dia. Dia. Kau ke? mana Ini tu. Kau. Ini kau. Gap ta, ya. Ta, ya. Dapat iya. Dapat iya. Kita umpo tapi. Apa ni? Ini cokot kubatur tu. Cokot enak punya. Oh, gap. Ini kan jamnya. Ada dikit tak. Otomatis sih kudu tuh gitu. Ayo. Itu kan apa ini? Gitu. Itu kayak tak. Red. Jamret. Jamret ini. Jamret. Red. Oh, nah. Buat. Nah. Bisi dicopot ku batur deui sira. Kalau sebuah batur. Tapi bisi teu beunang. Kitu jadi urang teh. Kitu. Hayana dah. Oh. Keluar langsung. Lu jelas? Yo. Udah gelas ya ini. Tadi. Terus. Sok. Jelas. Red. Terus. Ah, ya. Wis lagi sigala. kiri Eta telur. Suganu gitu eta ge bohongan. Nganu mun jelas teh namanya kitu ngahina. Kitu unggul mah satu teu mungkin ya. Gitu kan. Itu teh. Nah, ngono urang ieu ini kalau kasih Surya nih video. Nu video na ge can kayak ieu tah ieu Sri Kandina can ningali ngibing mah siga kumaha. Nah, cokot ini. Oh.
Kan ari alus jeung goreng mah da nya relatif lah nya. Uyuhan itu karek sabaraha kali latihan teh? Ayo 4 kalinya. 4 kali geus bisa kieu mah nya lumayan lah pokok namanya. Saprak heuda. Jadi ari sugan teh heuy gitu. Ngabring jauh-jauh teh sugan teh diajar naon tapi diajar silat. Lain si Ohang nu ngajarna sabab aya non di paguron anu ayana di hiji daerah lumayan ada jauh jadi di dia mah ngasakeun bener ngasakeun nya heung ngalatih deui supaya engke pas di pagurona maranehna dites teh geus bisa kitu lurnya urang non rojongnya orang doakeun mugia sing di mana wae ayana tong era kana ngulik budaya matak tadi ge sanajan tadi kurang genaheun cenah kurang genaheun da wayahna da ieu ieu KBOG itu tadi nu ngeunang ge itu diarajar keneh tuh. Panu teh heula teh pan kamari-kamari teh kenang teh karek diomean karek ditarikkan ayeuna dipake nama ku batur barudak karek ku barudak ningali titah ngamean mah mumulun teh bisaeun nanya can bisaeun ke insyaallah pokona namanya urang pokona mah ngadoakeun supaya enak 4 kali latihan wae bisa lah sakitu mah intinya mah tinggal kan aya wiraga wirasa wiraga wirahma wirasa nyaeta nu tilu eta can nepi karek apal wungkul nya sugan kemah tingkat jadi bener-bener ngalakonan anak bakal pikabitaeun yen budaya Sunda teh utamana budaya ye seni bela diri Sunda teu era ngalakonanana nya jadi kebanggaan jadi pejuang budaya nah gitu nya coba urang ningali latihanan deui keknya ulah tukang jeung ngaplek tuh kata itu ya ini lah kita ngaduk yuk nah nanti ya tuh tot kopi kan itu kan Dewi, ada tuh. Di mana ya? Mana hula? Ada mana ya? Burung ya nanda. Kan, eta na. Mana hati-hati kan. Dingin. Kumpul. Ini pas. Tuh. Jadi dia punya nanti dia tak. Oh, semua ada nih. Oke, kenalan. Ayo kenalan. Nah, sok akal mola anu eta. Ora teh. Sama baju teh. Oh, pakai di tengah hulang, Pak. Albal. Ya, itu. Tuh, ya. Ini gitu. Ketukan, kuning ora ketukan. Itu kan. Gila. Oh. Tidak kayak gitu, enggak. Gitu ya.
Biarin saja. Gitu ya. Kenapa jadi gini? Sok turunkan wae. Oh ya. Aduh. Sok tuluy. Parode ya pokoknya mah hebat lah. Ya orang sarua pada ngarua supaya atau nya paling teu ngarojong karena kahayang barudak anu resep karena seni budaya bangsa nya ya pokoknya ulah kemana-mana di Ohang Manajemen Channel. Pusing